Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah dinten ieu hidup baris diajar materi ngeunaan biantara. Mangga urang langsung wae pedar materi ngeunaan biantara. Ayeuna sateu acan urang medar materi biantara hidup kedah terang heula. Ya, naon ari biantara teh? Teras naon wae perkara sareng kedah kumaha prak-prakan dina biantara teh. Nah, janten nu disebut biantara teh nyaeta kagiatan nyarita dihareupeun jalma rea nu tujuanana naon pikeun nepikeun hiji hal atawa perkara. Biantara teh ilaharna biasana ngagunakeun basa hormat. Jadi biasana biantara mah ngagunakeun ragam basa hormat. Lantaran naon? Ngajenan, ngahormatan hadirin nu ngabandungan biantara. Anu kaasup biantara teresmi contohna biantara ulang tahun, riungan lembur, acara hiburan jeung sajabana. Ari anu kaasup biantara resmi contohna biantara dina sidang, rapat, upacara 17 Agustusan jeung acara resmi sejenna. Oh muhun ya Bu Nenden hilap punten. Biantara teh pami dina bahasa Indonesia mah sami sareng pidato. Ya, janten jelas. Pidato mah dina bahasa Indonesia. Pami dina bahasa Sunda mah namina biantara. Tong hilap. Nah, urang salajengna materi ngeunaan biantara nyaeta metode biantara. Metode biantara teh nyaeta cara ya atawa nepikeun biantara. Metode biantara teh nu kahiji metode nalar atawa metode ngapalkeun. Jadi biantarana dibaca ku cara diapalkeun. Sateu acana si naskah biantara teh diapalkeun heula. Nah, mungkin dina waktuna biantara didugikeun ku cara ditalar. Anu kadua metode biantara nyaeta metode maca naskah. Tah lamun ieu mah samemeh biantara teh hidup kudu nyiapkeun naskah heula. Pas nepikeun biantara hidup tinggal maca naskah ya, jadi teu diapalkeun. Nu katilu metode catatan inti biantara atawa extemporer. Tah ieu sami ya sareng dina bahasa Indonesia. Metode biantara anu katilu nyaeta metode macana janten hidup nuliskeun inti biantara terus ku hidup engke dina prak-prakanana nepikeun biantara hidup teh ngembangkeun inti biantara nu tos dicatet ku hidup. Tah biasana mah ieu teh anu nepikeun biantara make metode kieu atawa cara kieu teh ku jelema anu tos parigel, tos maher ya. Maher naon nepikeun biantara. Jadi tos biasa geus ahli ya. Tapis biantara. Nah, nu katilu metode biantara anu terakhir nyaeta metode langsung atawa impromptu. Nah, ieu ge sami dina bahasa Indonesia aya nyaeta metode nepikeun biantara henteu aya persiapan atawa langsung spontan. Wah, ieu mah anu tos tapis pisan ya. Nah, eta metode biantara. Ayeuna hal-hal penting anu patali jeung biantara. Jadi aya sababaraha hal anu
aya patali jeung kegiatan biantara nyaeta kahiji tatahar biantara persiapana biantara. Kedua ngeunaan struktur atawa bagian-bagian biantara. Anu katilu nyaeta nepikeun biantara. Jadi cara nepikeun biantara. Urang lajengkeun wae hal-hal penting nu aya patali jeung biantara nyaeta nu kahiji tatahar biantara. Nah, urang pedar ngeunaan tatahar biantara. Tatahar biantara teh mangrupa hal-hal anu kudu disiapkeun samemeh nepikeun biantara. Anu kahiji siaga mental. Hartosna mental urang anu kedah siap nya, mental urang nu kedah siap dina raraga nepikeun biantara. Ameh naon? Ameh tujuanna teh keur nepikeun biantara teh nalika keur biantara teh urang teu gempeur, henteu uga eugeuh, henteu ngadek-dek. Anu kadua, urang kudu nangtukeun tujuan biantara. Pikeun naon tujuan biantara urang teh nya kudu jelas. Nah kudu keur ngabecaan, nepikeun hiji tujuan, mangaruhan, ngabimbing, atawa ngalaporkeun, bisa oge ngahibur. Sajaba ti eta urang oge kudu medarkeun ngajelaskeun tujuan khusus biantara urang nya. Tujuan biantara eta teh kudu karegepkeun ku nu ngupingkeun atau ngadangukeun biantara. Teras anu katilu urang kudu milih jejer atawa pokok pasoalan temanya. Jadi naon jejer urangna tiasa wae sapertos ayeuna temana miara kesehatan masyarakat atawa misalna mika eling acara kamardekaan. Sapertos kitunya. Anu kaopat maluruh jalma nu bakal hadir. Jadi samemeh urang biantara teh urang kudu apal heula jalma nu bakal hadir teh saha wae nya. Istri, pamegat, misalnya kolot, budak, pelajar, mahasiswa, guru, jeung sajabana. Saleres urang apal jalma nu bakal hadir, urang bisa nyiapkeun naskah biantarana kudu kumaha, terus ragam bahasa anu dipakena kumaha, tong hilap nya. Terus anu kalima urang kudu ngumpulkeun bahan. Jadi bahan-bahan picaritaeun dina naskah biantara teh kudu disiapkeun. Sangkan naon? Sangkan urang lancar dina nyarita nalika dina waktu biantara. Kan urang kan apa tadinya jejerna naon wae. Terus jalamina saha wae, ngumpulkeun bahanna mah tiasa dinu internet, dina majalah, dina koran nya jeung sajabana. Anu kagenap nyaeta urang kudu nuliskeun gurat badag picaritaeun garis besar. Maksudna samemeh urang kudu nuliskeun gurat badag atawa garis besar naon anu rek dicaritakeun tina biantara, poin-poin penting naon wae anu rek dipikeun dina biantara. Nu katujuh ngadadarkeun eusi biantara. Jadi urang kudu ngarangkai nya eusi biantara teh tina bagian membuka, bagian eusi tina jeung dina panutup pikeun jadi naskah biantara anu lengkap. Sapertos kitu. Anu kadalapan nyaeta paling akhir samemeh urang nya nepikeun biantara urang kudu latihan heula. Latihan ieu teh gunana sangkan engke urang nepikeun biantara teh teu
gemper. Tah latihan macan naskah teh salian urang ngameh teu gemper, ngameh urang apal eusina dina biantara nya. Tah jadi urang kudu ngalatih heula biantara. 8 hal-hal nu tadi kaasupna tina bagian tatahar atawa persiapan biantara. Nu salajengna materi urang pedar nyaeta struktur atawa bagian-bagian biantara. Tah dina struktur biantara teh nu kahiji teh aya bagian bubuka. Ya, dina bahasa Indonesia mah bubuka teh sami sareng pembukaan ya, bagian pembuka tanapi. Tah dina bagian bubuka teh aya sababaraha bagian deui nyaeta salam bubuka. Tah biasana urang Islam mah nya muslimah ngangge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atawa urang Sunda mah ngangge sampurasun, anu umah salam kawilujengan ya, tapi salam sejahtera. Nu kadua nyaeta muji syukur ka Allah ka pangeran. Terus nu katilu sholawat ka Kangjeng Nabi. Tah muji syukur ka Allah jeung sholawat ka Kangjeng Nabi teh mangrupa bagian muqaddimah. Ya oge khusus keur muslim ya. Tah anu kaopat nyaeta ngaturkeun nuhun ka panata acara ya, ka panitia anu tos mere kasempetan urang keur nepikeun ieu biantara. Nu salajengna urang nepikeun panghormat ka anu hadir ya. Urang nepikeun panghormat anu hadir umpamana lamun di sakola ka kepala sekolah ya, ka guru-guru, terus ka babaturan siswa. Anu terakhir urang nerangkeun identitas urang teh saha ya, kelas sabaraha lamun di sakola mah nya sapertos kitu. Tah nu kadua struktur atau bagian biantara nyaeta eusi biantara. Tah dina eusi biantara ieu teh nepikeun maksud atawa tujuan anu biantara. Jadi ngadadarkeun tujuan atau maksud anu biantara. Tah jadi dina biantara urang teh ya dina eusina teh ku urang tepikeun ya, kanu ngadangukeun nyaeta bisa wae upamana mah nepikeun tujuan acara teh keur naon ya. Nah, terus jumlah pamilona sabaraha ya, misalna dina ieu teh misalna hidup teh biantara nalika ngabuka acara lomba. Jadi jumlah pesertana sabaraha, terus hadiahna naon, terus tempat kegiatanana di mana jeung sajabana. Tah anu katilu struktur biantara atau bagian biantara nyaeta panutup. Nah panutup biantara ieu teh ya, nyangking sanduk-sanduk ieu teh nyaeta mangrupakeun eusina bilih salila ya, bisi salila dina biantara teh aya kekecapan urang anu salah atawa teu merenah ya. Terus diteruskeun ku nganuhunkeun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantara. Tong hilap aya ngadua ya. Jeung anu katilu samemeh ngadua aya nyendekeun heula eusi biantara anu ditepikeun teh naon. Tah anu terakhir ditutup ku salam panutup. Lamun saacana assalamualaikum ditutupna ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras pami di luhurna misalna sampurasun di handapna sapatos beuneuneun nya pamungkas sami nya. Tah jeung sajaba. Nah anu salajengna contoh biantara mangga ku hidep buka wae buku paket diajar bahasa Sunda kelas 6 SD kaca 108 ya. Didinya ya bagian ngaregepkeun. Prak ku hidep regepkeun biantara. Ieu dihandap
anu baris dibaca ku Bu Nenden. Miara kesehatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sadaya puji kagungan Allah anu parantos masihan kesempatan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Danget ieu simkuring bade ngadungikeun biantara luyu sareng pancen nu kedah dilaksanakeun. Sapertos rencangan anu parantos ngadugikeun biantara langkung ti payun sami-sami dina raraga mieling poe kesehatan sadunya anu jejerna miara kesehatan siswa. Para wargi anu dipihormat, miara kesehatan mangrupa kewajiban urang sadaya. Kewajiban diri pribadi, kewajiban kulawarga, kewajiban masyarakat, tur kewajiban pamarentah. Kukituna pamarentah parantos nangtoskeun rupi-rupi program dina widang kesehatan anu mangrupi tarekah pikeun ngajaga datangna panyakit, utamana panyakit anu kawilang gampil nerekap menular nerekap teh nya. Tur masih keneh sesah pilandongeunana. Pilandongeunana teh obat-obatannya. Salah sahiji tarekah usaha pamarentah anu diterapkeun pikeun ngajaga kesehatan barudak sakola sangkan salawasna sehat tur teu katerap sababaraha rupa panyakit nyaeta kulaksanakeun program imunisasi kanggo barudak sakola anu dilaksanakeun ku para dokter sareng para petugas kesehatan ti puskesmas. Iwal tinggal laksanakeun program imunisasi, pamarentah ngawajibkeun unggal sakola sangkan ngalaksanakeun program usaha kesehatan sakola tetapi UKS anu tujuanana pikeun ngariksa kesehatan siswa ku cara ngayakeun pameriksaan dina unggal waktu anu ditangtukeun mangrupa gawe bareng antara sakola jeung dinas kesehatan kota atawa kabupaten. Salah sahiji kagiatan anu dilaksanakeun dina UKS nyaeta ngayakeun program dokter kecil anu maksudna ngalatih sawatara siswa sangkan mibanda kaparigelan keahliannya kaparigelan teh keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan antanapi peti luka satuluina para dokter kecil teh kepapancenan pikeun nulungan siswa-siswa sejena anu nyorang kecelakaan di sekolah upamana bae siswa anu teu tatu teh terlukanya lantaran labuh. Salian ti parigel ngelaksanakeun peti luka, para dokter kecil dilatih sangkan parigel miara kesehatan awak, pakaian, kadaharan jeung lingkungan, boh lingkungan sekolah, boh lingkungan imah. Mangpaat dina eta kaparigelan teh utamana pikeun dirina anu satuluyna kudu bisa jadi contoh pikeun para siswa sejena. Sakitu anu kapiatur hapunten bilih aya basa nu teu kareka saur nu teu kaukur. Saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tah hideup nembe atos ngaregepkeun contoh biantara ngeunaan mika eling poe kesehatan sadunya anu jejer atanapi judul biantarana nyata miara kesehatan siswa. Tos jelasnya. Tah ayeuna mangga sapertos biasa saatos ngaregepkeun materi ngeunaan biantara mangga hideup buka kaca 104 nya dugikeun 100 genep dina buku paket diajar bahasa Sunda prak ku hideup baca heula nya biantara ngeunaan di dieu jejerna kadaharan jeung kesehatan awak. Jadi kedah lengkap macana ti kaca 104 dugi ka 100 genep. Tah ke Bu Nenden atos di tampilkeun di dieu nya. Jadi aya 3 kaca. Teras atos hideup maca biantara anu judulna kadaharan jeung kesehatan awak kaca 104 dugikeun 100 genep mangga jawabannya bagian 2 ya nu ti bagian A nepikeun ka bagian C. Mangga anu gaduh buku paket mah sareng cekap nyeratna mangga jawabna dina buku paket. Pami misalna teu gaduh buku paket sareng moal cekap mangga dina buku catetan. Bu Nenden antos kanggo latihan ieu dugi tabuh 14 mangga kintunkeun secara pribadi via WhatsApp ka Bu Nenden. Sakitu wae panginten barudak anu tiasa ku Bu Nenden dugikeun
ya ngenaan materi biantara. Mudah-mudahan hidup tiasa paham materi anu tos Bunenden dugikeun tadi. Hapunten bilih aya kalepatan. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.